Ayo Ayo. Pokoknya terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu pada sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Zaman pandudukan Walanda, zaman revolusi. Geus aya mingguna dadan di pangungsian teh. Kaayaan hatena teh mungguh masih getir kene. Sing sieun urut bareto di jorag tentara Nika bari ngabekas-bekaskeun Mariemna. Dadan sok ginggiapeun ari ras kadinya mangkaning poe pasar harita teh keur meujeuhna rame-ramena. Kira-kira jam 8 harita teh neng suara lonceng di markas Pamuda di Sada. Jep teh keur sakitu seahna di pasar ngadadak jempe. Sadaya masang ceuli bari ting naraon meureun dina hatena mah. Walanda di Ciliung cenah. Telila kadenge sora nu pating jorowok majar aya Walanda di Ciliung. Mitra kaum dangu. Ya Allah ya Robi. Hese nyaritakeunana kaayaan jelema sapasar harita. Geura bae jelema aya rewuna ngadadak ngorejat bareng paheula-heula muru lawang teu beda ti stampedo di Afrika. Gerakan serentak mangrewu-rewu sato dina aya bahaya teh. Nu antukna saking kulobana nu hayang paheula-heula ninggalkeun pasar nepi ka nyocok lebah lawang teh. Nu teu sabar mah rea nu moncor kana pager kawat dagangan lebur kaidek taya nu mirosea da kunu bogana ge dilurkeun. Boro-boro mikiran nu kitu meureun awak sakujur oge nyaho teuing kumaha nasibna. Nu labuh blag-blug teu ditarulungan ngan semet dilengkahan kuno panderi nu raraheut nu titajong kana batu seukeut atawa nu nincak beling geus teu kawilang lobana. Rea nu pahili nuyun budak anak deungeun diseseret anak sorangan nyau dimendi. Bum ciut bum ciut cilugur Walanda mimiti ngabekas-bekaskeun Mariemna. Mitra kaum dangu ti harita dadan ngungsi teh. Tapi poe eta keneh oge Walanda baralik deui ka markasna nu harita ngadeg di Ciamis. Kilang kitu can aya nu balik ka lembur, can aya nu wani saurang oge sieun isuk sieun pageto daratang deui. Ti harita cek maanggang oge dadan ngungsi teh geus aya mingguna. Tapi nu diarep-arep teh musuh teh ambleng lain ngarap-ngarap hayang dijorag deui. Ieu mah pedah asa tepuguh we. Mun kudu nyingkahan musuh di mendi boa asa kesal ngungsi teh teu bisa kaditu kadieu teu bebas teu sedikna kawas di jero pangberokan teh lain bebenjon. Da puguh tebetah di pangungsian teh. Nyiruruk di imah batur bari jeung karagok
Tapi basa Nurea nungtutan baralik deui ka lembur, dadan oge nya kitu. Milu balik deui ka lemburna. Rai poe teh kahirupan di lembur lumrah deui cara baheula kawas normal deui ngan pasar wungkul nu kosong keneh teh. Masih keneh di pasar darurat nu aya di wewengkon Tarikolot di kebon kalapa Lebah Puncak. Mitra kaum dangu, singkat ieu carita. Poe ka poe geus kaliwatan, beak minggu kurunyung bulan. Menang sawatara bulan lilana pasar teh geus rame deui. Pon kitu deui dadan geus bisa usaha deui. Kocapkeun dina hiji poe pasar teh keur ramena pisan. Nah atuh anak tong 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 tong. Kadenge sorak kohkol ditakol di pos penjagaan. Tanda bahaya, tanda musuh datang. Stampedo Afrika deui cara bareto. Urusan dagangan. Aduh, kumaha tuh? Kumaha Kang? Yang urus we dagangan urus. Samper ibu jeung barudak. Bawa ka pengungsian, bapak nyusul. Cek dadan kasih rasja pagawena. Dadan teh usahana dagang bako. Rengse si rasja meresan eusi jongkona. Leos weh dadan ngaleos ngajugjug ka pos penjagaan. Barang nepi kanu dijugjug nyampak haroong. Eueuh saurang-urang acan. Geus kamarana boanya? Cek dadan. Tidinya muru ka joglo, tempat tepung para pejuang dina usum darurat. Nyampak limaan, pok ditanya. Aya naon aya musuh? Cek dadan. Nu ditanya arunggeuk. Tarumpak naon datangna? Asa teu kadenge sora tank sora mobil. Lalempang. Tembal nu saurang tinu limaan nembalan. Sabaraha ratus kira-kira? Nu tembong mah saurang. Saurang? Ngan saurang? Cek dadan olohok. Nu tembong cekir ge, nu tembong. Nu teu tembong mah nyaho sabaraha ratus atawa sabaraha rewu. Cenah bangun jengkel nyeung dadan olohok bengong. Oh, make seragam loreng. Cek baturna Mairan. Di mana tembongna? Ada tadi dinya. Di mana? Di hadapan kantor polisi. Ari polisina ka mana? Nyawa tuh. Mitra atulang weh pahulang-hulang sajongjongan. Kaayaan munggu horehe. Boro-boro ngadenge sora Maryam cara bareto. Teu bedil-bedil acan. Teu lila kadenge sora nu lempang. Geblig-geblig sora di luar. Beraye panto muka. Sup nu anyar datang asup. Si Omo sial teh. Are gitu? Si Omo make baju loreng. Sugan teh Walanda. Masa Allah, kutan si Omo nu make loreng teh. Sugan teh musuh. Na seragam loreng ti mandi cenah. Nyaho atuh. Kekarak datang si eta teh ti Malangbong. Seragam rampasan sugan. Mitra kaum dangu. Ngadenge keterangan kitu atuh meg dadan teh asa handeul. Nasaparat pasar barirat. Dagangan labur kaidak. Ti lembur jelema paburisat geuningan saukur sambat nyingkiran si Omo. Dadan bari ngojengkang keluar. Mitra kaum dangu. Beja pa beja-beja. Sararea pada nyaho. Lain musuh, lain sasaha cenah eta mah si Omo.
Pamuda didinya nu make baju loreng disangka musuh. Isukna balik deui ka lembur nu ngungsi teh. Ye nu disangka musuh teh lain Walanda tapi si Omo, anak Ki Jumri nu mamake baju loreng. Atuh geus kitu mah hareup we, repeh rapih sabiasa deui. Mitra kaum dangu, heuleut sabulan ti harita nyaan ieu mah kakarak Walanda teh daratang katut polisi nikahna teu ngaguyurkeun taya sora bedil taya ciri-ciri nyingsieunan. Ulang lembur nya kitu deui ting kelemet ka pangungsian taya nu purat perot rurusuhan nyeral sewe. Dadang menang saminggu di pangungsian teh kusabab datang parentah ti pihak Walanda ti kuwu jolna mah majarah hayat kudu baralik deui ka lembur nu teu daek balik deui imahna baris diduruk cenah. Sararea kapaksa narurut pon kitu deui dadang sanak pamajikan dalebar ku imah barang jog ka lembur Walanda maratuhna teh di paimahan nu da deukeut ka alun-alun di hareupeun markasna katempo bandera merah putih biru barenda bandera Walanda kekelebetan ngelebet katabak angin unggal poe. Padahal sasarina mah nusok ngelebet unggal poe teh sang merah putih di hareupeun kawadanaan. Waasnya asa zaman normal euy, cek Pajarman pangsiunan kopral polisi Pamong Praja. Maksud bapak asa zaman normal kumaha pak? Tanya Dadang. Itu tuh bandera asa balik deui ka baheula bapak mah. Saur Kapten Peter tadi di markasna gaji pangsiun ge baris dibayar ku uang merah cenah duit nikah. Bapak kaditu gitu kaditunya. Pajarman unggek tuluy ngodok saku nembongkeun rokok pamahanan Walanda bangun agul jeung reueus kituna teh. Raos atuh dibayar ku uang merah manya-panya. Kumaha? Sumohon raos dibayar ku uang merah mah, cek Dadan bari imut. Aduh pogo hargana ge mang lipat-lipat. Ori manaon ori? Runtah malulu. Ngadenge kitu mitra hate Dadan asa ngentab panas, asa nyinggung kana parasaan. Ngadon ngahinakeun duit rupiah, tapi teu majar kumaha da puguh si eta keur gede gunung pananggehan ditang tayungan ku nurang geteng. Manis siga nu yakin pisan yen panjajahan Walanda baris manjang sabaheula. Teulem-eulem ngaruntahkeun ori duit Republik sarua we jeung ngaruntahkeun pamarentah Republik Indonesia nu harita keur didudukan atawa keur dijajah deui, lain dijajah ketang agresi militer Belanda kadua teh geuning mitra. Geus tembong hiji anjing nikah teh tah, cek na jero hate Dadan dina mangsa harita.
teu kitu kumaha geura bae. Si Darsi urut gundik Jepang ngadadak jadi primadona kapanan unggal peuting dipanggil ka markas Walanda. Ngaladenan nafsu serdadu Walanda nepi ka 4-5 kali pindah lahunan sapeuting teh. Tapi pikeun para pejuang mah si Darsi teh teu kurang bahayana. Iwal ti dimangpaatkeun awakna ku Walanda teh dijieun purah mere informasi deui ngeunaan di mana-manana rakyat nu milu ka republik. Hanya bener Pak Jarman teu beda jeung si Darsi. Anjing nikah kadua geus nembongan tah si Darsi oge. Ceuk Dadan deui na jero hatena. Teu wani ari ngomong mah ngan bati ngageremet we nu aya. Mitra kaum dangu. Isukna dina hiji poe Dadan keur nungguan dagangan di pasar. Rea sardadu Walanda lalaliwat di jalan. Nu buligir wae aya semet di celana pondok. Nu bangun dina we nyoren seten gun sagala ge aya. Nu asup ka pasar ngajengjing black sardencis atawa cornet ukuran 5 kilo ge aya. Ditatawarkeun rek ditukeurkeun kana minyak kalapa 2 atau 3 botol. Kaitung murah. Jadi timbul perdagangan barter. Telila jol si Awan, pamuda Pesindo nyamperkeun api-api rek meuli bako. Mitra kaum dangu ari Pesindo teh artina mitra. Mitra kaum dangu ari Persindo teh artina singkatan tina Pemuda Sosialis Indonesia. Sebuah organisasi jeung Laskar Pemuda Revolusioner yang berdiri pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1845. Organisasi ieu berperan aktif tinu mempertahankan kemerdekaan serta melawan kolonialisme. Kang, cek si Awan ka Dadan. Enon Wan, rek meuli bako. Lain. Rek naon atuh? Abdi ngabantuin ieu Kang. Si Awan ka Dadan semua ngaharewos bari ngarampas saku bajuna. Naon eta teh? Tanya Dadan penasaran. Merah putih. Hah? Merah putih? Bandera? Karena naon? Urang dikerek tanjurkeun. Ameh Walanda nyarahueun yen daerah ieu teh daerah Republik Indonesia. Panas hate teh nyeung bandera maranehna ngelebet di kuadanaan. Kela. Dikerek di mana hari maneh? Di puncak. Puncak mana? Di Astana Panjang. Ameh tembong di mana-mana. Montong sia. Astana Panjang mah daerah Hizbullah. Engke lembur akang diduruk. Da moal nyarahun ieu, mana Hizbullah mana nu lain Hizbullah. Mitra kaum dangu. Ari Hizbullah teh dina zaman harita. Hizbullah nyaeta laskar nu didirikeun tanggal 8 Desember 1844 ku pamarentah pendudukan Jepang dengan nama aslinya mah Kaiko Seinen Taishintai nu artina pasukan sukarela pemuda Islam nya. Kaiko Seinen Taishintai pasukan sukarela pemuda Islam. Taros kasesepuh urang we upami hoyong jentre mah. Organisasi semi militer eta teh dibentuk sebagai pasukan cadangan untuk membantu pertahanan Jepang. Namun dikomando ku Partai Islam Masyumi dengan tokoh-tokoh ulama seperti Kiai Haji Mas Mansur serta Kiai Haji Zainal Arifin.
Sanajan lahir di era pendudukan Jepang, Hizbullah memiliki kaitan erat dengan masa perjuangan nyata sarua melawan melawan Belanda di gerakan agresi militer pasca proklamasi 1945. Wan, dengekeun gerak kumaneh, cek Dadan deui kasih awan. Ya, dengekeun gerak. Nyaraweun eta teh. Kusabab mata-matana geus araktif deuleu. Saha mata-matana? Tanya awan, bangun penasaran. Teangan we kusorangan. Akang terang? Goblok atuh teh nyaho nu kitu-kitu acan mah. Dikumahakeun atuh ieu? Cek awan, maksudna ka bandera merah putih teh ya. Simpen deui we. Dikerek mah pibayaeun. Akang sieun. Sieun. Ngadenge pok-pokan ti si awan samodel kitu, Dadan ngagebeg. Panyana teu nepi ka kadinya ucapanana. Bangun nu ngahina. Asa dihinakeun rasa nasionalisme na. Ngomongan dia teh. Akang sieun. Ari si lain teu sieun. Cek Dadan bangun jengkel. Henteu. Hah? Henteu kuring mah. Sok atuh kerek ayeuna di dieu. Di mana? Di dieu sok kerek di tengah pasar. Pan pasar ieu oge milik Republik Indonesia. Di dieu? Nya di dieu sok. Di dieu Kang. Cek si awan bangun kaget. Nya di dieu. Yuk. Urang konyol babarengan. Jadi eupan pelor musuh. Wani. Hah? Wani. Wani teu? Atawa sieun? Mitra kaum dangu. Dikitukeun si awan teu ngomong nanaon. Teu ngomong deui leos we indit ninggalkeun. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.